Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa ulai wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan la rusyabil qari ajilani. Usul laru syedina Abi Bakr wa Umar Usman wa Ali radhiyallahu anhum. Usul laru syedina Abi Bakr. Usul laru musanniful kitab. Sulamut Taufiq al-Alim al-Fadl al-Wara al-Kamil Syekh Muhammad Nawawi nafa'allahu bihi amin. Usul mawpuri wa silsilatim wal mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat ala hayya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil lana amin. Alhamdulillah patepang disareng para wargi sadayana mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat urang lajengeun kana pangaosan kitab Sulamut Taufiq halaman 51 anu aya kitabna mangga urang samikeun logatanana upami abdi salah dina logatna mangga urang laraskeun sasarengan anu katinggaleun dugikeun ke halaman 51 aya di playlist buka wae beranda channel kitab ieu kitab kuning terus di playlist geser aya kitab Sulamut Taufiq di halaman 1 dugikeun ke halaman 50 ayeuna halaman 51 na. Bismillahirrahmanirrahim. Apunten we lamun coretana jelek ieu kapungkur nuju belajar ngalogat jadi acak-acakan coretanana. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal takdirhu huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Yarumu haram. Haruma yahrumu fi'il mudhari. Yarumu haram non ar-riba uriba fi'luhu tegasna migawena ieu riba. Wa aqluhu jeung ngadaharna ieu riba badal ba'di min kul. Haram riba tegasna ngalakukeunana ieu riba migawena ieu riba wa aqluhu jeung ngadaharna ieu riba wa akhduhu jeung nyokotna ieu riba wa kitabatuhu jeung nyatatna ieu riba nuliskeun wa syahadatuhu jeung nyaksikeun atawa nyaksian ieu riba wa hilatuhu jeung ngareka-rekana ieu riba wa huwa jeung ari riba teh bai wahadin nakdaeni eta ngajual salah sahijina barang emas atau perak bil akhari ku barang anu sejen nasihatin bari anu dianjukeun au bil qari taqobudin atawa kalawan tanpa aya tampan tinampan au bi jinsihi atawa kalawan jenisna ieu ahad kadzalika nya kitu deui bari anu dianjukeun au mutafadilan atawa bari anu silih leuwihan gitu harga 2.000 jadi 5.000 dianjukeun teh. Wal mat'umati jeung haram ngajualna barang anu didahar ba'dhiha tegasna sawarehna ieu mat'umah bibandin kalawan sawarehna deui kadzalika nya kitu deui anu dianyukeun kadzalika nya kitu deui anu dianyuk bener. Wayarumu jeung haram naon bae umah ngajualna perkara lam yakbid anu henteu nampa ieu si jama hu kana eta emak ngajual barang anu henteu narima ieu si jama hu kana eta perkara. Walahmu jeung haram ngajual daging bil hayawani ku hayawan ngajual daging akadna tapi hewan anu dijualna daging mah kudu daging deui meuli dagingnya kudu daging dibelina ulah meuli daging ku hewan lamun rek meuli hewannya hewan gitu meuli hayamnya ku hayam. Wadaenu jeung haram ngajual hutang bidaeni ku hutang deui wa bai'ul fuduli jeung haram ngajual kana perkara anu lain hakna gitu anu henteu ngamilik ieu si jama kana eta perkara tegasna kitu. Wa ma jeung haram ngajual kana perkara lam yaro anu henteu ningali ieu si jama hu kana eta emak cara ngajual naon nya ngajual pulsa meureun teu katempo kumaha tah ngajual pulsa tah teu katempo nya barangna tah. Wa ma lam yaro teu meunang ngajual perkara anu henteu nempo ningali si jama kana eta emak ngajual ucing di nu karung teu katempo ucing di nu karung kudu dibuka heula kitu tah.
Wa bai'u ghairu mukallifi jeung haram ngajual budak anu can hideng. Jadi abid anu can hideng dijual ku urang tah ayeuna mah eueuh nya abid teh. Wa alaihi kanu merdeka. Wa ma jeung haram ngajual perkara laman paatan anu henteu aya mangpaatna pihi dina eta mah ngajual perkara anu mangpaatna haram. Aula kudrata atawa henteu kawasa lahu kata si jama la taslimi kana masrakeunana ieu mah ngajual barang anu teu guna ka urang teh kitu tah urang teh teu bisa molah geurana kana eta perkara teh kudu meuli urang teh ngajual terus dijual ka batur ku batur teh teu bisa kumaha eta barang teh teu nyaho cara ngagunakeunna teh kos kumaha teh eta teu kawasa karena masyarakat eta haram au bila sigotin atawa ngajual tanpa ya akad jual beli. Wa bai'u ma jeung haram ngajualna perkara layad hulu anu henteu asup ieu mah tatal milki kana sandabeun milik kana milik urang. Kal huri sapertikeun ngajual jalma nu merdeka. Jaman bareto mah ya abid mah bisa dijual beli, abid jeung amat bisa dijual beli. Ayeuna mah eueuh jalma merdeka dijual kurang teu bisa. Ayeuna mah geus eueuh ieu contona zaman dahulunya. Ngajual jalma nu merdeka. Wal ardil mawati jeung ngajual tanah anu maot, tanah anu milikan, tanah maot teh. Tanah anu milikan kurang dijual. Teu meunang, haram. Wa bai'ul majhuli jeung haram ngajual barang anu disamarkeun. Wa najsi jeung barang anu najis, kalbi sapertikeun ngajual anjing. Ngajual bagong dijual belikeun haram. Barang najis dijual beli haram. Wa kullu maskurin jeung haram ngajual barang anu matak ngamabokeun, anu matak weureu, ngajual mabokan, ganja. Haram ngajual mabok-mabokannya. Contohna teh minuman keras dijualan matak ngamabokeun, matak ngaweurekeun haram. Selain eta nu matak ngaweurekeun dijual haram. Wa muharimin jeung barang anu diharamkeun, katon buri sapertikeun barang anu diharamkeun teh tonbur, alat musik tonbur. Gitu sejenis kendang meureunna apa naon tonbur teh coba we Google tonbur contohna teh atawa lamun nyaho barang-barang anu diharamkeun alat musik anu diharamkeun menurut agama Islam naon wae teh dijual belikeun haram. Wa yarumu jeung haram naon bae usai ngajualna perkara al halali anu halal ieu syai atau hiri anu suci alaman ka jalma. Haram ngajual barang anu halal ieu teh barang teh halal terus suci deui. Kajalma ngajual teh kajalma talamu anunya anjeun anahu kana yen sanyari si jalma teh yuridu eta rek ngarepkeun si jalma ayasya kana yen nek gawe maksud si jalma bihi ku eta mah. Jadi contona ngajual barang kajalma ja barang teh suci terus teu najis halal di barangna teh urang. Sapertikeun ngajual peso. Urang boga peso halal ya teh peso teh urang terus suci teu lain barang najis peso mah. Ngajual ka jalma atau ngajual pedangnya, ngajual pedang atau ngajual bedog lah tentang peso. Ngajual ka jalma urang teh nyaho jalma eta teh ku bedog anu ku urang nek dibeli ti urang teh nek ngabunuh batur gitu atau dipake maksiat. Tah, dipake ngarampog. Atau urang boga senjata api kurang dijual ka batur. Terus orang teh nyaho bahwa batur teh gunana senjata api eta teh lain rek dipake melindungi diri, rek dipake jaga-jaga tapi ku batur teh rek dipake ngarampok eta senjata nu meuli ti urang teh haram sanajan barang eta suci, sanajan barang eta milik urang lain barang najis. Ku sabab urang nyaho manehna rek gawe maksiat ku barang urang, ku barang anu kurang rek dijual ka manehna haram. Naon we barangna? Wa bai'u asyai jeung haram ngajualna pirang-pirang perkara al-maskurati anu matak ngamabokeun ieu perkara. Wa bai'ul mu'aibi sakitu heula nya. Wallahu a'lam bissawab.